Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita di mana-mana anjeun ningal walian kahiji wali lillahi ta'ala milik Allah ta'ala fala yamnauka mangka ulah nyegah ka anjeun naon ijlaluhu ngagungkeunna eta wali min antak mudatina diuk anjeun baina yadaihi antara baina yadaihi di payuneun eta wali baina yadaihi di payuneun eta wali mutaaddiban tingkahna adab atau sopan wa tatabarraka sareng ngalap berkah anjeun bihi ka eta wali wa lam sareng kedah terang anjeun annas samaa sanyana langit wal ardo sareng bumi la tata'addabu yakti gawe adab ieu sama wal ard ma'al waliyyi kawali kama yata'addabu sakumaha gawe adab mahu ka eta wali sahabanu adam anak incu adam paman pariha maka sing sajal manubungah eta si iman bidunya ku dunya idza ja'atu di mana-mana datang eta dunya ka eta man walaqad sabata mangka teman-teman tetep naon hum ku hukum prungna eta man wa ahmaku jeung eta leuwih kumprung minhu tibatan eta man pariha man arijal ma idza fatatu di mana-mana kalengitan eta dunya ka eta man hazina mangka sedih eta siman alaiha kana eta dunya pamisalu ka mangkari umpamana anjeun eta kaman seperti jalma jatuh anu datang ka eta man non hayatun orai lital dagahu karna rek macok ieu hayat ka eta man sumamado teras lewat eta hayat wassalamu sareng nyalamatkeun ka eta man insyaallah Gusti Allah taala min hati eta hayat fazina mangka sedih eta siman alaiha kana eta hayat alam tadurruhu kana henteu ngamadaratkeun eta hayat ka eta man min alamatil ghaflati eta tina sapalihna pirang-pirang tanda-tanda goflah wasigoril aqli sareng leutikna akal antaula ari mentingkeun anjeun atawa nyibukkeun dirina anjeun hamman kana kabingung hal yaqaun hatumi baye si hamman amla atawa henteu wa tatruka sana ninggalkeun anjeun anta ula kana mentingkeun anjeun hamman kana kabingung la buda anu teu meunang teu eta maujud min wuquhi tina tumibana eta hamman wa tusbiha sareng isuk-isukan anjeun wa taqulu sareng ucap anjeun kaifa yakunu kumaha aya naon asiru harga godan dina zaman isukan kaifa yakunu kumaha tinemu naon asiru harga godan dina zaman isukan wa kaifa yakunu sareng ayeuna kumaha buktina naon alhalu kaayaan fi hadis sanati tina ieu taun wa altafullahi bari arif pirang-pirang welas asina Gusti Allah eta tak ti datang ieu altaf min haitsu la ta'lamu dina sakira-kira anu anjeun teu terang wasyaku jang deui mang pir rezeki dina urusan rezeki eta sakun mang pir rezeki ka Gusti Allah nu maha ngarizkian wa mastaraqo sareng teu pati-pati maling saasariku tukang maling wa ma gosoba sareng teu pati-pati ngagasab sal gosibu jalma nu ngagasab illa rizqahu angin kana rizkina Allah
pamadum tahayan pamadum tamangka dina salagina anjeun langgeng eta hayan hirup layan kusu mangka moal kurang min rizqika tina rizki anjeun naon syai'un hiji perkara kafa cukup bika ka anjeun naonana jahlan bodona naon anta ula ari mentingkeuna anjeun alhammas sugiro kana kabingung anu leutik wa tatruka sareng ninggalkeun anjeun alhammal kabiro kana bingung anu gede ul kadah mentingkeun anjeun hamma hal tamutu ilpatkeun hamma hal tamutu kana kabingungna naha anjeun bakal maut musliman aw kafiron kayaan muslim atawa kafir ul kadah mentingkeun anjeun hamma hal anta syakiyun kana kabingungna naha anjeun teh bakal ayeuna cilaka aw saidun atawa bagja ul kadah mentingkeun anjeun hamman nari al mausufati kana kabingungna neraka al mausufati anu disifatan bil abadiyati ku sifat abadi allati lantiha anu taya tungtungna eta mawjud laha kana eta nar ul kadah mentingkeun anjeun hamma ahdil kitabi kana bingungna nyokotna kitab atawa buku catatan amal bil yamini aw bisimalina ku katuh atawa ku kenca hadar ieu hammun teh eta alhammu bingung alladzi yu'alu anu kudu leuwih dipentingkeun ieu si hammu la hammu lukmatin sanes kabingungna sahuapan tak kuluha anu ngadahar anjeun kana eta lukmah aw syurbatin atawa inuman tasrabuha anu nginum anjeun kana eta syurbah ayaslah di mukanaha ayaslah di mukanaha nitah ngaladen ka anjeun saal maliku raja walayut imuka sareng teu mere kadaharan ieu malik ka anjeun atakununaha aya anjeun teh tapi dari diapati keredina desa kerdina ayeuna kitu imah tamu watu doyang sareng disia-siakeun anjeun inna ahabba masanya anu leuwih dipikaresep-resepna perkara yuto anu sok ditaatan insyaallah Gusti Allah bihi ku eta mah eta asikatu percaya atawa kapiandel bihi ka Allah la antakuna yakti ayana anjeun eta khamilan jalma anu nyamar atawa anu teu terkenal fi dunya di dunya eta khairun leuwih alus laka keur anjeun min antakuna tibatan ayana anjeun teh eta khamilan anu nyamar yaumal kiamati de poe kiamat adihi ari sikoh eta sifatul umri eta sofawatul umri eta sofawatul umri saringanna umur wa gorbalatuhu sareng ayakana ya umur yaman hei jalma layakul anu teu dahar eta siman alhintota kana gandrum illa mugorbalata kecuali diayak heula eta si ayana hintah labuda teu meunang teu naon an ayu gorbala kudu ayeuna diayak naon amaluka amal anjeun disortir si kurang falayab ko mangka tetep laka ka anjeun illa ma angin naon perkara ahlasta anu ikhlas anjeun fihi dina eta ma wa ma jeung ari perkara ada anu ngalianan eta madalika kana eta ikhlas atawa ahlas to eta yurma dibuang eta sima wa aksaruma jeung ari anu leuwih pangloba-lobana perkara yuhoppu anu dipikasieun alika ka anjeun eta mukhalatatun nasi yuhoppu anu dipikasieun eta malaika ka anjeun eta mukhalatatun nasi
cacampuran jeung manusia. Walayakfi sareng walayakfi ka sareng teu cukup ka anjeun naon antasma anjeun ngupingkeun bidunaika kudua cepil anjeun. Bal tu syarikum balikta ngarejengan anjeun ka eta nas fil gibati tina ngagibahna. Wahiyar ieu gibah teh eta tan kudu matak ngaruksak ieu gibah al wudu kana wudu. Wa tubtiru sareng ngabatalkeun ieu gibah as-shaima ka jalma nu puasa. Kapa cukup bika ka anjeun naonana jahlan bodona. Naon tugoro. Timuru anjeun ala jaujatika cemburu. Ala jaujatika ka pamajikan anjeun. Wala tugoru sareng teu timuru anjeun ala imanika kana iman anjeun. Kapa cukup bika ka anjeun naon hianatan hianatna. Naon antugoro timuru anjeun alaiha kana eta alaiha kaya jaujah li ajli nafsika karena arah-arah diri anjeun. Wala tugoro sareng ayeuna henteu timuru anjeun ala qalbika kana hate anjeun li ajli rabbika karena arah-arah pangeran anjeun. Idza kunta di mana-mana aya anjeun teh eta tahfadu ngaraksa anjeun ma kana perkara wa eta ma teh eta laka keur anjeun ala tahfadu naha anjeun teu ngaraksa ma kana